Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Badi gue ngagaronahan kan nyeri bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Tapi gancang kibadi gue mancuhkeun di tangtunganana. Kibadi gue jadi beuki panasaran sabab senjata iket lawan anu ngahantem kana dadana karasa nyeri. Mun teu boga daya tahan badan anu hebat mah tangtu bakal ngajengkang terus leubuh maring lemah. Kibadi gua si Gobang Guriang bari merhatikeun anu jelawan harita ngomong sorangan dina jero hatena. Edan Arab jadah panarajang si Jaka Sinangling bener-bener di luar dugaan. Senjata iketnya anu ngahantem kan ada daing masih kana karasa nyeri. Cacakan mun aing teh boga kakuatan daya tahan anu hebat mah bisa ngajengkang terus wae. Ningalikeun aya kanyataan. Ikal ngongkula si Jaka Sinangling geus eueuh cara kajabat aing kudu ngagunakeun jurus simpanan mun kaya kieu mah. Aing kudu ngagunakeun jurus Gobang Guriang manggilingan. Ku cara kitu si Jaka Sinangling sarua jeung kudu ngayunan dua urang lawan. Lain bae kudu ngelawan senjata Gobang anu bakal gerak sorangan narajang kaderina. Tapi kudu ngalawanan panarajang aing anu marangan kana panarajangna senjata Gobang. Dagoan si Jaka Sinangling sagedeung di si lain kudu ngaku karena kaugulan aing teh sia. Ningali kibadi gul tatsan ngabangun pikeun neruskeun tarungna. Harita Jaka Sinangling terus nyarita. Kumaha kibadi gul? Urang cukupkeun tepikeun ka dieu wae ijen jajaten teh kumaha ya teh? Si lain montong boga anggapan geus ngarasa meunang angin. Peda senjata iket lain bisa ngahancam kana dada dewek Jaka Sinangling. Dewek bakal ngeureunkeun ieu tarung mun lain geus ngababatang jadi bugang deuleu sia. Perhatikan go si lain deuleu sia. Kibadi gua si Gobang Guriang nancrebkeun senjata Gobangna kana taneuh di hareupeunana. Saterusna ngabangun pasangan baitus nyarita. Si lain moncong ngerasa kaget jeung aneh sia. Mun sakedeung deui senjata Gobang dewek bakal bisa gerak sorangan. Santa maju narajang ka si lain Jaka Sinangling. Bisa dipastikan si lain geus moal mampu dan sia ngimbangan kakuatan jeung lampuhan cetar senjata Gobang dewek sia. Kuring mah make kaget jeung ngerasa aneh. Reka gunakeun kakuatan ilmu naon wae ku kuring bakal dising hareupan kibadi dul. Dina mangsana kuring ngambil diri. Cangkar kehen. Wabalak danten si lain bener-bener naangtang si Jaka Sinangling. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikan sia. Nya sok tong ngomong wae lah. Sakitu sora mitos nanyak mudun kitu
Pantangahina sia. Kehebatan senjata sok gunakan kayaknya. Sok. Iya jurus Gobang Guryang manggilingan sia rasakan sia. Kurang ajar sia. Ya. Suku Katuhuki Badigul nenyerag kana taneuh. Senjata Gobang nu dicancelebkeun kana taneuh harita mesat tina taneuh anu saterusna gerak sorangan ngablesat nyuluk muru kana tangtungan badana Jaka Sinangling. Saterusna jirim ki Badigul ngacorelat nuturkeun panarajang senjata Gobangna. Senjata Gobang anu ngabelasat nyuruk teh tetela salah sasaran. Panarajang ngarah kana anggota badan bagian handap nyata kalebah pingpingna Jaka Sinangling. Atuh gancang Jaka Sinangling ngabendung naki senjata Gobang lawan nu ngarah kana pingpingna. Balukar sina bantrokan senjata iket Jaka Sinangling. Ngoleweng deui kagigir. Sat hiutang oleweng meh bareng jeung ngolewengna senjata iket Jaka Sinangling harita senjata Gobang ngarobah sasaran panarajangna jadi ngarah kana lebah beuteungna. Jaka Sinangling ngagentak ngagajeng luncat tapi senjata Gobang nuturkeun kana gerakan lawan. Kakarek ge suku Jaka Sinangling napak kana lemah harita datang sabetan senjata Gobang anu ngarah kana badan kana dadana. Tapak saja Jaka Sinangling ngabendung nakis deui senjata Gobang ku senjata iketna. Waktu Jaka Sinangling keur ngabendung nakis senjata Gobang harita datang panarajang Ki Badigul. Panarajang lawan geus sempet disingkahan ku Jaka Sinangling. Sapasang leungeun Ki Badigul pilih genting ngahantem kana dada lawan. Jaka Sinangling ngagerunahan ka nyeuri bari ngajengkang leab ka tukang. Saterusna rubuh ngabebengkang maring lemah. Jengkang. Koleab. Gedebut. Meh bareng jeung rubuhna Jaka Sinangling harita senjata Gobang ditewak gagangna ku leungeun Katuhuki Badigul saterusna mancuh dina tangtunganana bari merhatikeun lawan anu geus dirubuhkeun. Harita Ki Badigul ngumar di caritanana. Sakumaha hebat ilmu sila-silain. Cacap moal mampu ngimbangan kana jurus Gobang Guryang anu digunakan ku dewek saja Jaka Sinangling koplok. Sok udang lain ngajeg-jeg itu si lain Jaka Sinangling kawas bebenjis kalakuan teh. Gunakeun kekuatan panarajang anu sapinuna ceuk aing oge. Mangrupa kekuatan paling akhir. Sareme si lain ajal kuleungeun dewek. Pileuleyan sakeuling jeung alam dunya sia. Urang ajar sia. Jaka Sinangling anu masih keneh ngagoler harita jadi terus nangtukeun sikapna. Pikeun ngungkulan anu jelawan dirina kudu ngagunakeun kakuatan ilmu pancer manunggaling alam warisan ti si Rawing anu jadi bapana. Pikeun ngagunakeun eta ilmu kudu bisa ngajaga jarak anu rada anggang ti tempatna anu jelawan. Jaka Sinangling ngorejat hudang terus nangtung geus kitu terus kagajelang luncat ka tukang ningali Jaka Sinangling ngagajang luncat ka tukang harita Ki Badigul si Gobang Guryang jeung serikeun nu jilawan. Selain kalakang ngagajang ngulur ka tukang saja Jaka Sinangling naon sia sih. Sigana mah rek terus kabur ninggalkeun ieu patempatannya. Kakali kalasa ku si jangkal kehet beuleunya. Sigana masih lain geus saha kalawanan dewek. Geus uncupannya pikeun nuliskeun ieu carung.
saukur gitu patut dengan kemampuan si lain teh Jaka Sinangling. Masak, dong coba ngelawanan dewek masih ya. Jaka Sinangling kitu malirekan carita nu jeung lawan. Harita nangtung tanpa pasangan. Sapasang leungeunna ngabangun sembah di hareupeun dada bari terus meremkeun sapasang panonna. Kibadigul anu keur ngumbar caritanana harita jadi kagetun oge. Waktu ningali sakujur tangtung badan Jaka Sinangling dilapis ku cahaya ipis. Saterusna eta cahaya bodas teh jadi nganelan, saterusna jadi gulungan cahaya bodas anu ngabulen kana sapasang dampaleungeun Jaka Sinangling anu dina sikep nyembah. Tapi lantaran ngarasa yakin dirina bakal mampu ngungkulan nuji lawan, harita kakaget Kibadigul telila langsung nangsukeun sikapna pikeun ngagunakeun curus Gobang Kuryang Manggilingan. Kibadigul kawas tadi deui nancelebkeun senjata gobangna kana taneuh di hareupeunana. Terus kabangun pasangan bari nyarita ka Jaka Sinangling. Ngagunakeun kekuatan ilmu dan naon selain Jaka Sinangling. Sok danajan selain ngagunakeun kekuatan ilmu naon wae. Tetep moal mampu ngimbangan jurus Gobang Kuryang Manggilingan masya. Dewek bakal dibuktikan. Panarajang anu bakal dilakukan ku dewek saya. Mangrupa panarajang pamungkas anu bakal ngabinasakeun si lain. Cadas Jaka Sinangling. Jurus Gobang Kuryang Manggilingan. Suku kasuhu Kibadigul nenyrag kana lemah. Senjata gobang harita mecat tina taneuh saterusna gerak sorangan ngablesat nyuruk-muruk kana tangtungan badan lawan. Sut blesat. Surung. Kibadigul ge ngajoelat nuturkeun marangan panarajang senjata gobangna. Dina jarak tulengkah deui panarajang senjata gobang datang. Harita Jaka Sinangling bentak saterusna ngagerakeun sapasang dampaleungeunna nu dipulen ku gulungan cahaya bodas. Harita gulungan cahaya bodas ngablesat mapag panarajang senjata gobang anu leuwih teu heula datang. Waktu senjata gobang ditemragu kakuatan gulungan cahaya bodas, harita senjata gobang tepikeun kang raceleng cukup jauh dina kayaan potong jadi dua bagian. Syut, beresat. Senjata gobang datang, wusyuk. Dipapag ku gulungan cahaya bodas. Jas, beletok, cerang. Meh bareng jeung ngacelengna senjata gobang anu potong di dua bagian, harita datang panarjang Kibadigul. Gulungan cahaya bodas mapag panarjang Kibadigul. Ngajalikeun lain bae panarajang teu bisa laju tapi gulungan cahaya bodas nemrag kana badan lawan. Usyuk. Kibadigul si Gobang Kuryang ngakero panjang bari ngajengkang oleh abad tukang. Geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut. Kibadigul rubuh ngabebengkang maring lemah. Tina bibirna muncrat ngaluarkeun getih anu haneut keneh. Kibadigul ngarahu dina jol hatena. Manehna meh henteu percaya bisa dirubuhkeun ku anu jilawan. Ningali anu jadi salakina dirubuhkeun ku anu jilawan, harita Nyai Karumbi si balalante ngajrat luncat muruka tempat rubuhna Kibadigul. Tapi Kibadigul kawilang hebat oge kakuatan daya tahan badana.
Sabab harita masih kene mampu ngoneal hudang terus cengkat nangtung. Nyai Karumbi anu datang terus nangtung di didiren anu jadi salakina. Bari nyarita negerakeun ka kaget jeung kahanyuluan hatena. Kang Digul, Karumbi mah ngarasa kaget jeung ieu hate betasan teu percaya kali ieu kajadian. Kang Digul bisa dirubuhkeun ku Sejaka Sinangling, Kang. Padahal tadi nama apan Kang Digul geus aya di pihak anu unggul, Kang. Tiba Digul tacan ngajawab. Sedengkeun Jaka Sinangling anu aya di tempat anu cukup anggang teu bisa ngadengikeun kana caritaan Ki Badigul jeung Nyai Karumbi anu ngomongna lalaunan. Jaka Sinangling saterusna musirkeun kaseketan pangringeuna ku cara kitu jadi bisa ngadengikeun kana obrolan Ki Badigul jeung Nyai Karumbi. Ki Badigul bari sumengir nahankan nyeri terus nyarita ka pamajikanana. Dewek saluasa can percaya puguh Romi ai. Dewek bisa dilebuhkeun ku si Wawalak Danten ya si Jaka Sinangling. Sadari nama dewek geus gede hate. Bakal mampu ngabinasakeun si Jaka Sinangling. Tapi kala kaki ya kajadianana geuningan. Alah. Kumaha ya Romi ai. Cedeh kumaha atuh? Ayeuna sikap jeung tindakan anu kudu dilakukeun ku urang Kang Digul. Dewek geus untupan kudu neluskeun nya tolong Romi ai. Tapi ku dewek jadi kapikiran bikin minta bantuan ka Sugarba jago ngoratan pacanding teh geuning. Eta Sugarba teh masih kacelian dulu jeung dewek Rubi euy. Tapi si Kang Digul ge eta Sugarba teh apan geus tinggalkeun kampung Gajah pindah ka naon teh hilap deui teh ya pokoknya pindah pademukanana anu ka pademukan anu anyar, Kang. Emang bener di kampung Gajah geus pindah. Tapi celila terus pindah deui ka tempat anu sejen. Nyesa tempat anu anyar di pindahanku di pademukanana anu anyar. Dewe geus nyaho ka eta pademukanana mah. Sugarba geus pindah kana mah. Sok goneng heula dewek Rubi euy. Alah, padahal dia geus bebeakan tapi aduh teu mampu ngalekeun si goblok. Dewek hayang nyarita heula ka si Jaka Sinangling. Sameme ini tinggalkeun ya batam-batan. Sanajan bener dewek kalau jajaten. Bakal ayah balik itu ngalila waktu anu bakal datang. Aduh, aing geus bapiakan tapi teu ngahasilkeun geuningan. Ki Badigul digondeng ku Nyai Rumbi anu jadi pamajikanana. Dina lengkah anu jumarijeg harita terus lempang nyamperkeun ka tempat Jaka Sinangling. Sedangkan Jaka Sinangling jadi asa kabeneran sabab Ki Badigul jeung Nyai Karumbi rek minta bantuan ka Sugarba. Harita Jaka Sinangling ngomong dina jero hatena. Teteh Ki Badigul jeung pamajikanana rek minta bantuan ka Sugarba. Rek datang ka pademukan anu anyar. Anu mataku aing Ki Badigul jeung pamajikanana kudu diaturkeun atau dituturkeun, dikuntit tina jarak anu ada anggang. Anu saterusna aing bisa tapi kabanuhkan Sugarba. Anu pasti eta kudu dilakukeun ku diri aing. Saterusna bisa ngabebaskeun non alina tina cengkramana Sugarba. Sedengkeun Ki Badigul jeung Nyai Karumbi dina jarak anu cukup harita ngeureunkeun lengkahna. Netep ka Jaka Sinangling saterusna Ki Badigul nyarita nu caritanana ngandung ancaman.
bisa dirobohkan Gusti lain saja kasih langling. Kalau sarang dewek memang soal mampu, teruskan tarung terus ya. Selain ngerti, ya kejadian bakal ayah buntut mas ya. Dewek bakal ngayakeun deui balesungan kasih lain saja kasih langling. Engke dina waktuna kamampuan selain bakal ayah anu mampu ngungkulan. Ayeuna dewek rek ini singal ieu patempatan. Ayo Rumbi ayo. Jaka si langling teh nyarita laon-naon. Harita saukur merhatikeun kibaligul anu digoneng ku Nyai Karumbi anu jadi pamajikanana. Dina kayaan lempang jumarijeg terus tinggalkeun eta patempatan. Dina jarak anu rada anggang harita Jaka Sing Langling terus nuturkeun nguntit kibadigul jeung pamajikanana anu bakal ngadatangan ka padumukana Sugarba anu anyar dipindahan. Bareng jeung lajuna waktu dina poe harita mesa kabeh anggota barisan Darmayuda daratang ka kampung kahuripan. Saukur aya sabaraha urang anggota anu teu bisa datang. Harita riungan anu kadua teh lumangsung di jero pasanggrahan Darmayuda. Harita Kibuyut Debleng jeung si Banteng Wulung katut aceng jeprut ge miluan kana eta riungan. Riungan dina waktu harita dipimpin langsung ku Nang Bule. Anggota barisan Darmayuda Daryuksila hempak merbayaksa pada musyrikeun perhatianana ka Nang Bule anu harita diapit ku Rasanti jeung Sandika. Harita Rasanti anu leuwih teu lamuka babaran lisan ngeunaan maksud jeung tujuan pangna aya riungan dina waktu harita. Sangeusna muka babaran lisan harita Rasanti ngajelaskeun maksud tujuanana aya eta riungan. Tajanten ka para anggota barisan Darmayuda anu ngiring dina ieu riungan tangtos tos tiasa nebak maksud tujuan ieu riungan anu kadua teh nyaeta simkuring sareng anu sanesna tos teu sabar deui pikeun ayana kapastian ngeunaan kaputusan ti pamimpin urang Nang Bule anu ayeuna tos aya di gedengeun simkuring. Salajeng nama nyangakeun ka pimpinan ieu riungan Rasanti ngareret ka Nang Bule. Nu direret harita dina karakterna Eyang Buana Putih, sikep jeung caritanana kawilang tenang. Bari muterkeun heula paneutepna ka sakudu aya dina eta riungan. Nang Bule harita tos nyarita. Hatur nuhun ka Abi Angti, Bi nuhun ya Bi. Sami-sami Nang. Anu nembe tos muka ieu acara sareng ngajelaskeun maksud tujuan ayana ieu riungan. Ka para anggota barisan dina ieu riungan abdi bade langsung we ngajelaskeun ngeunaan sikep pamadegan abdi salaku pamimpin barisan. Nyata masalah ngagempur ka pihak musuh atanapi pihak urang nunggu digempur ku pihak musuh. Eta paninten anu diantosanku pada anggota barisan teh senes. Si Banteng Mulung anu leuwih teu langacungkeun leungeun katuhuna bari nyarita. Wah, memangnya bener gitu Lang Bulean. Ngenya mudu puguhan ngeunaan anu diceritakeun ku Lang Bulean. Naha mihak urang teh ngarek majuan ngagempuran musuhan, kawas nganuti heulaan, ngatawa ngarek tungguan digempuran ku mihak musuhan. Anu mantrak pimpinan mudu merean kang puntusan nganu masti gitu.
Cobra ngumaha ngecek memikiran nang bulean. Sanggit coba timbangan ceng mah. Salah seorang anggota barisan Dharma Yuda ngacungkeun dengan katuhuna betus nyarita. Simkuring kadu pangengutan anu sami. Sadang sakumaha anu nami disaurkeun ku saderek Banceng Wulung. Salajengna nyangakeun ka pimpinan. Nang bule nuliskeun hanca caritanana. Numutkeun emutan abi mah upami pihak urang anu ngagempur musuh seperti anu kantos dilakukeun ku pihak urang, jelas bakal aya kalemahanana. Malagi tata cara atanapi taktik anu dilakukeun ku pihak urang bakal kabaca ku pihak musuh. Anu tangtosna oge pihak musuh teh bakal ngalakukeun taktik anyar pikeun ngungkulan kakuatan barisan pihak urang. Jantan cek abi mah pihak urang mending nunggu digempur ku pihak musuh we. Anu pastina oge pihak urang teh bakal ngagunakeun taktik anu di luar dugaan pihak musuh. Ayeuna mah kantun kumaha numutkeun pamandang ti para anggota barisan, mangga diteraskeun Bi Anti. Rasanti nu harita terus nyarita. Ka para anggota barisan nametos kabandingan ku urang sadaya ngeunaan nu dijelaskeun ku pamimpin urang. Tapi kangaranan naon sawalat sang tuwe sacaacana janten kaputusan diharapkeun aya pamandang ti para anggota barisan. Mangga saha nu bade ngersakeun cumarios mangga. Aceng jeprut ngacungkeun dengan katuhuna kaluhur bari terus nyarita. Terus terang Aceng salaku anggota barisan Dharma Yuda terus terang masih kena penasaran bener tuh. Terus terang anu jadi penasaran ke Aceng mah ngeunaan taktik strategi mangsa urang digempur ku musuh anu datang bener tuh. Terus terang ke Aceng mah ke Aceng pribadi gitu mualek mundur sasiku ngerja sadunyang beas tapi ka pihak urang diserang bener tuh. Salek ngalawana sasa oge ke Aceng mah kan terus terang bakal dilawan ku Aceng. Sebab kan sebagai mana anda pada tahu Aceng mah kan sesian ku sasaha bener tuh. Rasanti seriletik bari terus nyarita. Nuhun ka Kang Aceng anu kasihan ku sasaha karena pamandangna mangga anu sanesna. Salah seorang anggota barisan mangrupa jago kolot harita ngangkat dengan katuhuna kaluhur saterusna nyarita. Kula ki lempag pupuh bagulon daya malela ieu. Milu ngalojong karena caritaan Jang Aceng. Kula miharap jangkan pimpinan ngajelaskeun ngeunaan taksi anyar di lawang jala pihak urang digempur ku musuh. Bang-bang lawa ngeunaan untung rugina ke pihak urang anu bakal digempur musuh gitu. Anu moal-moal jumlah kekuatan pihak musuh teh leuwih loba dibanding barisan di pihak urang. Wah nganyanggakeun ka Bang Mimpin kanggo ngajelaskeunana. Wah, ngenya bener. Nganteng oge bogaan mamikiran nganu surua. Lamunan mihak murang nganu digempuran ku mihak mungsuh. Ngeta taktikan nganyar nganu bangkal dilangkukeun teh mumaha nguntung rugina ngekeur mihak murang gitu anu mantrak kunang bulean salaku mamimpinan barisan mudu dingjelaskeun anu sangeces-ngecesna gitu. Rasanti ngaret kanang bule betus nyarita. Mangga nyangakeun ka pimpinan ngeunaan pamandang ti anggota barisan.
Ku abdi memang bakal dijelaskeun nya. Ngeunaan taktik anyar teh nyaeta urang kedah ngadamel sababaraha lombang anu cukup jero di lebah jajalaneun anu bakal diliwatan ku pihak musuh. Eta lombang teh kedah ditutup deui rapi, ciluhurna sangkan teu nyurigakeun keur musuh anu datang. Sakun musuh anu nincak eta lombang pitapak atanapi jebakan cangtos bakal ting galebros kana jero eta lombang. Ku cara kitu minangka jumlah kekuatan anggota barisan lawan janten ngurangan. Eta kauntungan keur pihak urang. Sabagian anggota barisan Darmayuda cacan aya nu cumarita. Kibuyut gebleng anu harita milu nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Anu bieu dijelaskeun ku ilaing teh memang asup akal oge dak euy. Jadi keur dewek mah cukup jelas jeung kaharti. Sarta ngarojong kana caritaan ilaing dak euy. Tapi anu masih kene cacan jelas geun dewek mah dak euy. Mun dewek atawa mun pihak musuh datang ngagempur, saha kira-kira anu bakal mimpin barisan film Kintamani Dijaya? Kitu tadak euy. Sabab ceuk pamikiran dewek mah si Tuan Willem jeung si Kintamani wah maju bareng jeung barisan. Sabab jalma anu kaitu patut mah pastina oge saukur bisa tutunduk jeung paparentah. Kitu tadak euy. Salah seorang anggota barisan mangrupa Jago Ngora harita milu nyambungan kana caritana si Banteng Wulung. Simkuring Rantaka wakil pupuhu Poguron Kuda Seta. Sejak ngajelaskeun ka pimpinan yen barisan Willem Kintamani Dijaya numutkeun wartos mah dina waktu ayeuna masih keneh milarian jago atau jawara anu mibana kemampuan ilmu silat anu hebat. Dibandingkeun sareng para jago kitu jawara anu tos jadi anggota barisan Willem Kintamani Dijaya. Dumasar kana eta kaayaan dugikeun ka ayeuna ge teu acan aya kapastian saha anu bakal mimpin eta barisan dina mangsa maju gempur ka pihak urang. Oge kauning aku pimpinan. Ngaturkeun nuhun ka Akang Rantaka anu tos masian terang ka abi ngeunaan eta wartosnya Kang nya. Rupina ngeunaan masalah eta mah henteu kedah janten pamikiran pihak urang. Margi tos janten Pastekar dan abi sawae anu mimpin barisan pihak musuh cangtosna oge abi anu bakal nghareupanana. Janten kacinekan tina ieu hasiriungan ku abi ayeuna bakal diputuskeun. Pihak urang bakal nunggu digempur ku pihak musuh. Kumaha setuju? Setuju. Para anggota barisan harita patembalan. Saterusna sakabeh anggota barisan nu aya dina eta riungan bisa narima sartanya tujuan kana keputusan ti Nang Bule salaku pimpinan dina riungan sakaligus salaku pamimpin barisan Darmayuda. Akhirna Marasanti mungkas lumangsungna eta riungan. Ka para anggota barisan Darmayuda, riungan urang dina mangsana sawala demi kapentingan urang sadayana tos disatujuan ku sakumna anu hadir. Ngeunaan hal anu sanesna ya tangtos ku simkuring bakal dibadantenkeun sareng Nang Bule pamimpin urang. Simkuring ngaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos ngiring hadir dina ieu riungan. Atur nuhun. Kitu lumangsung nariungan dina waktu harita di jero pasangrahan Darmayuda.
caturkeun di tempat sejen harita di paguron lintang jagat Tuan Willem jeung Nyai Kintamani keur narima kadatanganna Sugarba jeung marungkir si Ratu Sihir. Sacara terus terang harita Sugarba jeung marungkir nyaritakeun upayana pikeun ngabinasakeun Nang Bule. Tapi sok sanajan maju babarengan tetep teu mampu ngungkulan Nang Bule anu kakuatan elmuna jadi leuwih hebat. Sugarba anu harita mungkas caritanana. Jadi kitu tah. Kanyataan nu geus karanapan ku Garba jeung marungkir mah. Anu jelas kakuatan elmuna si Nang Bule geus leuwih hebat. Badan teu marungkir. Benar gitu Garba. Aing memang kudu narima kana eta kanyataan Kintamani. Anu matak si Nang Bule anu mimpin barisan Dharma Yuda jelas mangrupa ancaman anu teu bisa dianggap enteng ku pihak urang. Kuayana upaya aing jeung si Garba anu gagal. Ayeuna mah kari kumaha ceuk si Tuan jeung Kintamani. Mun aing jeung si Garba geus teu dibutuhkeun deui. Kuayana eta kajadian aing jeung si Garba moarek datang di ka dieu. Kitu tah sikep ti aing mah. Nyai Kintamani silih reret jeung Tuan Willem. Tapi sok sanajan hate mah duana ge ngarasa kuciwa jeung hanyelu. Tapi Tuan Willem jeung Nyai Kintamani teu ngacarakeun maneh. Kituna teh sabab marungkir jeung Sugarba masih tetap dibutuhkeun ku pihakna Tuan Willem. Harita Nyai Kintamani ngabagikeun panetepna ka marungkir jeung Sugarba, teu lila terus nyarita. Marungkir kitu deui Kang Garba. Teu kudu boga pamikiran ku ayana eta kagagalan. Geus teu kudu dijadikeun masalah. Sabab leukuna naon